Waqala jeung ngadaung saha Anasun Anas kana kabuktian Kanjeng Nabi sallallahu la yuwajihu ahadan bisaikin yaqrahu la yuwaju eta tara madep Kanjeng Nabi ahadan kahijama bisaiin ku hiji perkara yaqrahu mitangewa ieu ahadun kana se wa ta'azza ya tadi wa ta'azza jari menang pilara ya suruh eta hasil ieu ta'azza awalan dina kawitanana mina mubalighi pijama anu nepikeun summa mina qaili tuluy pijama ngucap ngomong na'am benar ieu ayat kuta an hikayati qadhi bari ayat kuta an hikayati qadhi bari layan bagi tepantes temenan naon ayu sia yen nyamarkeun ieu si jama mak kana perkara hias manu mukti si jama minas sanai bukti nangalem alaihi kai aku Painna surura karena saya tuna bunga bihikuya sana awalan kawitana ya sulu eta ya surur mina mubaligi tijama anu nepikeun liya madhi kana pamuji summa mina qaili tuluy jeung ucap wa isba'u zalika jeung ari nyamarkeun atawa nyumputkeun itu mayasma'u teh sana alaihi teh mayasma'u mina hasadi eta tina sapana hasud wabil jumlati jeung kalawan sadibana fal yasud tahurete ieu si jama an kulli kalamin tina sakur-sakur omongan ya qahuhu anu mitangewa ieu aku kana itu kalam jumlatan kalawan sajumlahna wa tafsilan jeung rincikanana illa iza wajaba aing di mana-mana wajib alika si jama naon anu tu ngomong di amrin dina marentah di ma'rufin kana kalusan au nahyin atawa nyegahan munkarin tina kamungkaran falam yajib jeung teu mangyan si jama rukhsatan kana kamurahan fi sukuti dina reteh fa iz zaka tah dina waktuna itu wajib alaihi mutku la yubali henteu teh ulah maksudna layu balun temerduli isi jama dikarohati kana mikangewakna aku fa inna zalika karena saya tuna itu nutku fi amrin bima'ruf ihsanun eta ngaluskeun atana pigawe alus ilaika aku kita kikinya sanyata na wa in kana jeung sanajan kabuktian ieu aku ya dunu eta nyan ka ieu aku annaha karena saya tuna ya nutku pi amrin isaatun eta ngagorengkeun anna wana saya nutku pi amrin isaatun eta ngagorengkeun benerna pun gawe goreng teh amma zikru masawi anapan ari nyaritakeun pirang-pirang kagorengan ieu aku wa yubi jeung pirang-pirang katana aku wa masawi ahli jeung pirang-pirang kagorengan ahli na ya aku bahwa eta zikru masawi minajibati eta tidak sana mukat wadalika zikru masawi haramun eta haram fi haqqi kulli muslimin dina hakna sakur-sakur Islam wa yaziruka jeung nyegah ka anjeun anhu tina zikru masawi nawan amroni dua perkara tak mematak nyegah kana kagoreng nyaritakeun kagorengan batul kedua perkara kaduma arsala tejena ieu amroni antu tali'a etayen jadi kumaha tali'a kanalaah ningalian antu tali'a etayen ningalian anjeun ahwala nasika kana pirang-pirang tingkah awak anjeun lain wajan tak salamun nangyan anjeun pihak dina ieu ahwala nasika
syai'an kana hiji perkara syai'an kana perkara wahidan anu sahiji mazmuman anu ditakan tahawin tah kudu ngentengkeun anjeun ala nafsika kana awak anjeun ma kana perkara sarohu ningali anjeun upana ma min akhika tidur anjeun wa qadir jeung kudu ngira-ngirakeun anjeun anau kana saestuna akhika ajizun etang apes an qori nafsi dina maksa awak akhika Bitilkal khoslati ina itu perkara alwan itu saiji. Amma annaka seperti yang saya sunah anjeun ajizun etang atas. Amma tina perkara anta anu ari anjeun mubetalan coba di kuye emas. Wala tastakilhu jeung ulah ngitung-ngitung berat anjeun huka afika bi khoslatin ku sabab perkara wahidatin audit anu saiji mazmumatin berunikatan payu rijali al muhazzabi payu rijali tarisa hak pirang-pirang lalaki al muhazzabi dibersihkeun tina kata-kata wa kullu ma jeung ari sapur-sapur perkara la tusadiqu anu teu mangyan anjeun kana emma min nafsika tina awak anjeun fi haqqi Allah pala tantazirhu tah eta ulah ngadago anjeun kana emma min afika ti dulur anjeun fi haqqi nafsika na awak anjeun palaisa tante naon hakuka hak anjeun alaihi anu mistika afika dia aksaro eta leuwih loba min haqqillah tibatan hak Allah alaika anu mistika anjeun telaah diri sorangan ayat kasadan atawa henteu ulah waka ngamukakeun nyaritakeun kagorengan batu wal amrusani jari keton kadua annaka eta saetuna anjeun tak lamu eta nyawa anjeun annaka kana saetuna anjeun lao tolab tak eta lamun neangan anjeun munasihan kajama anu ngabersihkeun an kulli aibin tina sakuna perkara-perkara nyata tah nyingkahan anjeun anu qalbi ti maluka tatan bersakabehna walam tajid jeung tajida jeung moal mangyan anjeun man kajama tu sahibu anu ngarejengan anjeun muka man asan sama sakali sama min adin ta sepati-pati tinjama minan nasi bisa kelenjama-jama illa walau anjing terpikir ahad mahasinu ari pirang-pirang kalusan wa masawin asana masawiyu bahwa masawin jeung pirang-pirang kagorengan ayat kalusanana ayat kagorengan Faiza golabata di mana-mana nyalindih naon al-mahasinu pirang-pirang kealusan al-masawiya kana pirang-pirang kagorengan bahwa tadi golabat al-goyatu eta pameakan wal muntaha jeung tegesna pameakan mu'minu ta ari jaman iman al-karimu anu muaya abadan salawasna yuhdiru eta ngahadirkeun ieu mukmin fi nafsihi mahasina imapina apek na mukmin mahasina akhihi kana pirang-pirang kalusan deuna mukmin tekadakan batur maloba kaalusanan lian bahisa supaya narima hudang min qalbi tina hatana mukmin naon atau kiru ngagungkeun wal wuddu jeung asih atawa resep jeung asih wal ihtiramu jeung ngamuayakeun wa ma munafiqu jangan apa rencana munafik Allah ilmu hawisatan balik nauta eta satuna munafik abadan salawasna ialah itu eta ngaliris ieu munafik al-masawiya kana pirang-pirang kagorengan wal uyuba jeung pirang-pirang kata-kata kabatur tanempuna teh kagorengan jeung kata-katanana we padahal diri sorangan geloba kata-kata qala ngadaus Ibnu Mubaraki
al mukminu arijana anu iman yatlubu eta nyupri dia mukmin al ma'aziro kana pirang-pirang hampura riman hampura kana safadu al ma'aziro kana pirang hampura wal munafiqu ja'ari munafik yatlubu eta nyupri dia munafik al asarati kana pirang-pirang kesalahan kaluputan. Wakolan jeung ada usaha pudaya lupudaya al futuwatu arijatika al futuwatu arijatika al apu etangan puraan zilatil ikhwani di soledat lampah teh kasalahan anu zilatil ikhwani dina pirang-pirang di soledat lampahna pirang-pirang dulu walidalika jeung karana itu Qala Ibnu Mubarak Qala ngadau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istaizu kudu menta pangriksa aranjeun kabeh billahi ka Gusti Allah min jari su'i ti tatangga nu goreng allazi anu indro alam ningali ilazi cara khairon kana kalusan satao anu tupan ilazi ukana khair indro alam ningali ilazi syaron kana kagorengan al-muharawutan mertelaskeun ilazi ukana syaron wa ma min sasin jeung tepati-pati di jana illa wa yumkinu angin jeung kongan naon tah ngaluskeun tingkahna ngaluskeun kana tingkahna ya sasin bisolin ku sabab pirang-pirang perkara ti anatap disaksin wa yumkinu jeung kongan naon tah dihuhu ngagorengkeun kana ya halihi aya bende ruwiyakeun naon anna rajulan sayyidilaki asna eta ngalam ya rajulan ala rajulin kayyalaki inda assalam deket salam palam makana tasama kabuktian ya rajulan mina wadi eta tina paisukna da mau tanyakan ya rajulan buka rajulin pakola tuluy ngadau kana salam anta hari anjeun bil amsi kamari dina kamari nah antara anjeun bil amsi kamari tusni eta ngalem anjeun ale karajulin wal yauma jeung poe ieu tadumu nyatan anjeun karajulin pakon tak rajulan wallahi demi Allah laqad sadaqtu yakin estu benar kuring ngomong benar maksudnya Lakor sadaku yakin estu benar kuring alaika rajulin bil amsi kamari wa ma kadzibtu dan sebohong kuring alaika rajulin ayana fa iya inna usaytuna rajulin ardoni arido teh nya salam pikaridon ardoni eta arido teh nya rajulin ni ka kuring bil amsi kamari paputu tuluy ngucap kuring ahsana ma kana pangleuwih alusna perkara alimtu anu nyaho kuring ti rajulin wa agdobani jenga bendu gani rajulin ni kakuring awal mana kaya paputu tuling ucap kuring akbahana anak pangleuwih gorengna perkara alim tu anu nyaho kuring ti rajulin pakola tuling ngadau kanjeng Nabi alaihi salam inna mina bayani lasikon inna mina bayani saestuna eta tina saparina meretelakeun lasihron yakin aya nyaruaan kana sihir wakano jeung kaya-kaya setuna kanjeng Nabi karya eta mikalewat kanjeng Nabi dalika karena itu wallahi lakor sadaqtu nyata qaulur rajul teh karya eta mikalewat kanjeng Nabi dalika karena itu wallahi lakor sadaqtu pasabbahahu tu nyarwakeun kanjeng Nabi kana zalik bisihri kana sihir walidzalika jeung karena itu sabbahahu bisihri qala ngadau kanjeng Nabi fi khabarin akhara tin hadis saja al bizahu ari goreng omong ari goreng omong wal bayanu jeung mertelakeun suhbatani eta dua dahan milan nipakik tina munafik apil hadis ya akhari jeung eta hadis saja innallaha arlafan innallaha saytuna Gusti Allah yaqra'u eta mikangewa Allah lakum
al-bayana. Ya krawe kami kang wa Allah lakum karanjeun kabeh al-bayana kana mertelakeun kula bayani kalawan sakabeh mertelakeun. Wa kaza lika. Jeung nya kitu saperti kola sapi. Wa kadzalika jeung nya kitu saperti ma min ahadin minan nasi ada pama min ahadin minan nasi illa walahu mahasinu wa masawin pama min ahadin minan nasi illa walahu mahasinu qala ngadau sahabat Imam Syafi'i rahimahullah ma ahadun mina muslimina yuti'u Allah wa la ya'sihi ma teu aya saha anu jalma mina muslimina Islam kabeh yuti'u anu ta'at ieu ahad Allah kang Gusti Allah wa la ya'sihi jeung teu maksiat ieu ahad ka Allah wala adun jeung teh jalma ya si anu maksiat ya Allah si Allah wala yutiu jeung taat ya ka Allah. Paman tak saja makana kana kabuktian naon taat man hajwa eta leuwih ngalimi min ma'asi tibatan pirang-pirang maksiat man pawa tadi man adlun eta jang adil. Wa idza ja'ala jeung di mana-mana ngajadikeun ieu Syafi'i mitlah haza kana pantarna ieu man kana taatu aglaba anlan kajamal adil fi haqqillah ila hak Allah pabi antarohu kurekaan arya ningali anjeun huka men adlan kajamal adil fi haqqin nafsika dina hak awak anjeun wa muqtada ukhuwatika jeung dimistikeun kuduluran anjeun awala eta leungeutan wa kama yajibu jeung saperti yang wajib alaika ka anjeun naon asukutu reteh bilisanika kulisan anjeun reteh kan masawi tina pirang-pirang kagorengan aku yajibu wajib alaika ka anjeun naon asukutu reteh biqabika ku hate anjeun wadalika sukut biqabika bitarki isaati doni eta ku ninggalkeun ngagorengkeun sangka Pasuudon ni tari goreng sangka di batun etang upat dia kalbi kuate. Waya suudon manhiun eta disegah naon anu dia suudon edan deui. Wa hadduhu alla tahmila fi'lahu ala wajin fasidin ma'am kana antahmilahu ala wajin hasanin wa hadu jeung ari ta'rifna itu tarki isaatidwan ala tahmila eta yang teu mantoskeun anjeun bi lahu kana paldona aku ala wajin kana jalan fasidin anu ruksak ma'am kana salagi kongen naon antahnya lahu yen mantoskeun anjeun kana fi'lahu ala wajhin kana jalan hati alus pamama sanapun hari perkara in kasyafa anu terbuka ieu mah yakin kalawan yakin wa musyakin jeung katingali malayum kinuka ta eta teu kongen ka anjeun naon Allah ta'ala mau yen teu nyao anjeun kana emas hari kata-kataran anu terbuka kalawan yakin katingali tekongan ka anjeun teu apa kana eta mah walaika jeung eta mistika anjeun walaika jeung eta mistika anjeun antah mila arian mantoskeun anjeun mak kana perkara tusail ningali anjeun
dipantuskeun ala sawin kana poho wanisianin jeung tegasna poho ma'am kana lamun kongeng ieu antah mila wa dadon jeung ari adon sangka yang kosimu eta narima kamanya dadon ilama kana perkara yusama anu dinyaranan ieu ma taparusan kana panagu atana pipanaruh biosah teh taparusan kana panagu wa huwa jadi taparus alladzi eta perkara sangka yasnaidu anu nyaranda ilazi ila alamatin kana ciri fa inna zalika kara taparus yuariku eta ngusikeun ieu taparus aldonna kana sangka tarikan kalawan ngusikeun dorurian anu bangsa mistik layak biru anu teu kawasa layak biru ala dapi layak biru anu teu kawasa di jama ala dapi kana nolakna ieu tahrikan wa ilama jeung kana perkara sangka yang wa ilama jeung kana perkara man syau anu ada tempat di jana mah su'u tikabika eta goreng mekan jana anjeun pilih aku hatta yasdur sehingga bidir minuti aku naon pi'lun panggawean lahu anu eta pikeun pi'lun wajhani arwa jalan payah nilukas kuluy ngajurung ka anjeun naon su'u istiqodi goreng mekan pilih aku ngajurung ala antunan silahu kana yen nempatkeun anjeun kana pi'lun al wajhi kana jalan al ardai anu leuwih goreng min gori alamatin tina sekaya ciri takhus wanang tukeun ieu alamat o kana fi'lu di kana tu wajhi arda wa zalika jeung ari tu antunazzilahu al wajhi arda jinayatun eta natuan menyalahi alaika aku bil batini ku hate wa zalika tu antunazzilahu haramun etaran fi haqqi kulli mu'minin dina hakna sapol jama iman id qala karana ngadauka salam inna Allah satuna gusti Allah qad harama eta ngaramkeun Allah alal mukmini ka jamanu iman minal mu'mini tijama anu iman da mau kana getina ya mukmini nu kadua ngaramkeun Allah ka mukmin si mukmin da mau kana getina mukmini nu kadua wa malau jahar kana mukmin kadua wa yardau jeung hormatna ya mukmin nu kadua wa ayyadunna jeung yen nyangka ya mukmin nu kahiji di ka mukmin nu kadua don nasui kalawan sangpan goreng wa qala dengan adana salam iyakum kudunya kursian aranjeun kami wa donna sarta nyangka fa inna donna para nyangka goreng aqdabul hadisi eta pangleuwih bohongna caritaan wa su'udani jari goreng sangka yad'u eta ngajak ya su'udon ila tajassusi kana naliti wa tahassusi jeung tegasna naliti kaya tarikna wa qala jeung tegasna daud kana salam la tahassasu ulah naliti aranjeun kabeh wala tajassasu jeung tegasna ulah naliti aranjeun kabeh wala taqatu jeung ulah silih pegatkeun aranjeun kabeh wala tadabaru jeung ulah silih tukangan aranjeun kabeh wa kunu jeung kudu bukti aranjeun kabeh ibadallahi pirang-pirang Allah ikhwanan eta pirang-pirang dulur pikeun yakni da wa tajassusu jeung ari tajassus itapallunya ahbari eta tetep dina ningali pirang-pirang caritaan. Jadi tajassus mah naliti caritaan batur. Itapallunya ahbari eta ningali pirang-pirang caritaan. Wa tahassus jadi tahassus bil muraqabati eta kunalingakeun bil aini kupanon. Alingakeun kupanon.
Pasatru uyubi wa tajahulu wa tabopulu anha simatu alidin. Pasatru uyubi ta ari nutupan pirang-pirang kata cadaan wa tajahulu jeung api-api teu apa api-api bodoh teh. Wa tabopulu jeung api-api poho anha tina uyub. Simatu alidin eta kalakuanana ahli agama. Kalakuan beri pakartina ahli agama. Wayak tika jeung nyukupkeun ka anjeun naonana tanbihan ngelinganana ala kamali rutbati kana sampurna martabati satya qobi ieu nutupan perkara anu goreng wainari jamili jeung mertelakeun perlu alus naon ya tika naon annallaha ta'ala tetun Allah ta'ala usifa eta disifatan ya Allah di ku ya satya qobi pidu ayat dengan dua, pakil ucapkeun naon Yaman lapan Yaman haydat azharu anu martelakeun Yaman anjamila kana parapan alus, wasatara janutupan Yaman alqomia kana tergoreng. Wal marbiyu jeung ari jalma anu diridoan indallahi munguh Allah. Man eta jalma takhallaqo anu gawe budi pakarti Yaman. Ya laki pirang-pirang akhlakna Allah. Pain kupira akhlakna Allah. Jadi takhalluk bi akhlakillah teh. Pain nau karena saytuna Allah sataru ayubi eta seueur nutupanna kana pirang-pirang kata sadan monggo parud dunubi dan seueur ngahampurana kana pirang-pirang dosa. Wa mutajawizun jan ngahampura ani abdi di pirang-pirang hamba. Di pirang Allah. Pakai pak sakuma lata sajawazu teu ngahampura anjeun anta penyesna anjeun aman tijama wa ari iman mis buka eta pantar anjeun apa buka atau saweuna anjeun wa ma jeung perkara ya tapkeun kana eman wa ma jeung perkara hampura jeung perkara wa anu ari iman bikulli halin kalawan sagala tingkah abduka eta abid anjeun wala makhluquka jeung lain anu dama ku anjeun. Wakor kola dia tugas kadau sang-sang salam ya hawariyina hawariyin kami. Kaya pak kumaha tasna una migawe aranjeun kami. Rek kumaha migawe aranjeun kami. Idaro ayatum di mana nyari aranjeun kami hukum ka dulur aranjeun kami. Na iman baru sare. Wakon kasapa dia itu muka kenal hari ura angin. Aw bau kana pakaiana akho anhuti akho. Cik anjeun rek kumaha mari gawe. Jelamana anjeun ningali dulur keur sare angin mukakeun pakaianana. Qalu ngadau hawariyin kabeh. Naskuruhu. Maka nutupan urang teh ka afo. Wa nugoti jeung tegasna buat toyo buat tagdiah. Wa nugoti jeung tegasna bakal nutupan urang teh ka afo. Jika afo qala ngadau kisah. Batak sipuna balik temukakeun aranjeun kabeh aurat tau kana aurat akho. Oh, ngucap hawarijin kabeh. Subhanallah, dangat Allah, man ari saja mah ya alu eta minggawe ieu men, haza kana ieu taksipuna. Taksipuna pakola lengan Isa. Ahadukum yasma'u bil kalimati yai payasidu alaya wa yusyi'uha bi aqdomamina salah yang menjadikan adukum nyata salah tidak aranjeun kabeh ya asma ngupi ieu ahad bil kalimati kana di omongan ti ahi anu teu ngadurna ahad eta kagorengan payasidu tulinamahan ieu ahad alaya kana kalimah wa yusyi'uha asa ayusi isaatan dengan masurkeun ieu ada hak kana kalimat di aqdoma kuno lebih gede kali pohara minatibatan kalimat walam jeung kudu nganyaokeun anjeun anu kana saestuna kalakuan jeung tingkah layak timu eta teu sampurna naon iman wa mar'i iman jama malam yuhiba salagi teu mikaresep ieu mar'i ya pikeun dulurna mar'i ma kana perkara ibu anu mikaresep ieu mar'i kana ieu emak dina pikeun dina mar'i wa qullu darajati ukuwati jeung ari pangleuwih saeutikna pirang-pirang darajatna duduluran
alayu amilah eta yang teu nyambut gawe teu migawe ayu amila eta yang migawe isi jama auka dulurasi jama migawe di makana perkara ibu anu mikaresep ya aku ayu amilahu kana yang migawe ya aku kasih jama di kana ya mah wala sakan jeung teh kamana eta anu kana saya puna aku yang tabiru eta ngadago ya aku minhu ti jama satro awati kang nutupan kawiran wasukuta jeung repeh alal masawi kana pirang-pirang kagorengan teu nyaritakeun wayan wal ayubi jeung pirang-pirang kata-kata walau doharo jeung lamun pertela lau ka ako minhu ti jalma lamun pertela kami jamat naon nakidume lalawana perkara yang tabiruan ngadago yaho ukana emak istada tah banget alaika aku naon goya duhu benduna aku wa godobu jeung tegesna benduna aku pama tari naon perkara adau eta ngajaukeun ieu mau ka aku iza kana di mana-mana kabuktian ieu aku yang tabiru eta ngadago iya aku minhu tisi jalme makana perkara layut nyeru anu tenyimpan isi jalme kana ma lahu pikeun aku walaya azamu jeung tengajam isi jalme alai kana ma li ajli karana aku wa wailun jeung ari siksaan anu banget lahu eta tetep pikeun si jalma dina si kitabillah ta'ala dina kitab Allah ta'ala ayat qala sekirangan dawuh Allah wailun lil mutaffifina alladzina idza qalu 'alan nasi yastawqun wailun ari siksaan banget lil ladzina eta pikeun jama-jama lil mutaffifina eta pikeun jam ngurangan kabeh alladzina tegasna jama-jama idak talu di mana-mana nampak akran ieu ladina kabeh alan nasi di manaan alan nasi ti jama-jama ya saupuna kanyumpana ieu ladina kabeh wa idza qaluhum jeung di mana keur ieu ladina kabeh pikeun nas kabeh sanes nakar kana Waiza kalau menakar ialah dina kami umpikeun kami awazanum atawa nimbang ialah dina kami umpikeun kami yuksiruna pangurangan ialah dina kami. Wa kullu man jadi sakul jama ya tamisu anu nyupri iman minal insofi tina gawe adil. Aksaro kanu leuwih loba mimma tibatan perkara asmau anu murahan di kana emak naon nafsu atana iman tawa eta iman dafilun kanu kasub tahta muktabo hadil ayati dina bawahan anu dimistikeun ditetapkeun dina bawahan anu ditetapkeun ku ieu ayat. Waman sa'ut tafsiri jeung ari tempat di diana lalawora di satri aurat di nutupan kawiran awisai atawa ngalakukeun pikastiana muka kana aurat ada eta panyakit ada pinu anu kakubur tia batini anu teh oida udatin al hikdu eta hikdu munak-munak wal hasadu jeung hasud. Paina hakuda karena saya senaja anu loba munak-munakna ala hasuda anu loba hasudna yamlahu eta pinuh naon batinuhu hatena ieu hakud bil khobati ku kokotoran walakin yahbisu jeung tetap pinangna karena ieu hakud kana khobat tibatinihi dina hatena hakud wayuh bihi jeung nyamareskeun ieu hakud
kana khobar wala yubrihi jeung teu mertelakeun ieu hakun kana ieu khobar mahma lam yajid samangsa teu mangyan ieu hakun lahu pikeun khobar samangsa teu mangyan ieu hakun lahu pikeun khobar majalan kana tempat asup wa idza wajada jeung di mana-mana mangyan ieu hakun pursotan kana kasempatan in halata narima udar naon arabi tutu perkantelan hubungan teh wartapa anjeun narima leungit naon alhayau era waya tarosau jeung rembes naon albatinu hate bi khobati ku kokotorna ieu batin kokotor adatini anu kakubur remes hate ku kokotorna wa man tawa albatinu alahik dinuasadin wa man tawa jeung samangsa narima katilap nyimpen wa man tawa jeung samangsa narima katilap naon albatinu hate maksudna nyimpen hate alahik din kana ngunek-ngunek wanya hasud pal in kita utah ari narima penggat awala eta leuwih utama qala ngadausa ba'dul hukamati zahirul atabi ari nyacad anu pertela khairun eta leuwih alus ari nyacad anu pertela khairun eta leuwih alus min maknun ya hikdi tibatan ngunek-ngunek anu disimpen tibatan ngunek-ngunek disimpen mending keneh nyacad jelas-jelasan lah daripada ngurunek wae dina hatena gitu wala yazidu jeung penambahan naon lutful hakudi walasna jalma anu loba hasudna illa wahsyatan angin kana resah tak sebetah teh angin kana resah min huti hakud wa man jeung sajama biqabi anu eta tetep dina hatana men kaimatun ari ngunek-ngunek ala muslimin ka Islam pa imanu tah ari imana men doipun eta men wa amru jari perkara men urusan men mukhottorun eta dipikarenkan wa qamu jari hatana men hobisun goreng la yasmu teu pantas ieu men liliko ilahi pikeun patepung ka Allah wa qad rawa jeung atu ngariwayatkeun sa Abdurrahman bin Jubair bin Nufairin Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Abi Katan ti bapana Abdurrahman anas abihi qala eta ngadau abihi kuntu bukti kuring dia Yamani eta tetep di negara Yaman wali jeung eta pikeun kuring sarun ari tatangga Yahudiyun anu bangsa Yahudi kuring teh boga tatangga bangsa Yahudi yuhbiruni ngadegakeun ieu jar mika kuring ani Taurati dina kitab Taurat Pakodima tuli datang alaya ka kuring saha al-Yahudiyu jar bangsa kafir Yahudi jarnya datang min saparin tina rumahku kakutu tuli ngucap kuring Inna Allah sayatuna Gusti Allah qad ba'asa eta etu geus ngutus Allah tina urang sadaya nabiyan saejeun nabi. Pada anak tuluy ngajak ieu nabiyan na ka urang sadaya ila islami kana agama Islam pa aslamna tuluy asup Islam urang sadaya. Wa qad anzala jeung etu geus nurunkeun Allah alaina ka urang sadaya kitaban kana kitab musaddiqan anu ngabenerkeun li Taurat kana kitab bae. Pakola tuluy ngomong saha al-Yahudiyu sadaqta bener aranjeun kabeh sadaqta bener anjeun tu aya nama kalina walakinnakum sadaqta bener anjeun walakinnakum ieu mah takdirnya da saurang tadi nageunana walakinnakum nya tapina anjeun latas kapiuna eta muasawasa anjeun antaqumu kana yen ngalakonan anjeun bima kana perkara ja'akum mau datang ieu nabiyan kum karanjeun kabeh di kalawan mawa ieu mah inna sayatuna urang sadaya najidu eta mangyan urang sadaya na tau kana sifat kenabian
wana ta ummi jeung kana sifatan indungna nabiyan ibuna nabiyan kita tina kitab barek inau saytuna kalapan jeung tinggalan yang hindu eta tinggalan limri intikeun jalma naon aya ruja yang keluar ieu imriin min asbati babi tina tangga babancik teh tina tangga pantokna ieu imriin umur ban saya tangaan tina tangga pantona ieu imriin wa fi qabi bari eta tina hatana imriin sakimatun ari nganakonak alai kalurna imriin al muslimi an islam halal pikeun jalma keluar tina tangga pintu imahna bari dina hatana aya ngunek-ngunek ala akhihi wa min zalika jeung eta tina kana ieu hukuk wal ukhuwah kapan duluan hukuk wal ukhuwah aya kutarian repeh ieu si jalma an iksa sirhi kena ngamasurkeun rahasiana akhu karena allazi anu istaudahu tanitipkeun teh nyumputkeun allazi anu istaudahu nyumputkeun ieu akhu bukan lazi sirru walau jaya tamunang pika si jalma ayun kirau aryan inkar si jalma kana sirhi wain kana jeung sanajan kabuktian si jalma kaziban bohong talaysatan teu naon asidku bener wajiban wajib pikul 5 komin saban-saban tempat painau karasa tuna kalakuan jeung tingkah kamaya juzu sapertian mana lirajuli pikeun jelaki naon ayu tian nyamarkeun atau nyumputkeun ya rajul uyuban nafsi kana pirang-pirang kata terang awakna rajul wa rohu jeung pirang-pirang rahasia rajul wa ini tajak jeung sanajan misabut ya rajul ila di kana bohong palau ta tanggeun pikeun rajul ayat ala aryan bijal ya rajul dalika kana itu ayu pia pihak akhir ila haduna rajul fa inna akhau kana sayna dulurna rajul nazilun etan misingan manzilatahu dina tempat sisingna rajul wa umma yari rajul jeung akho rajul jaho kasasin wailin eta seperti jam saidi layang salifani henteu beda-beda ya rajul jeung akho illa biar aing kubadan ada haqiqatul ukhuwati wa kadza la yakunu bil amali baina yadaihi murahiyan Hadhihi ari ayat kuta adinya ayat kuta antare hakikatu uhwati eta hakikat manuran wa kadzalika jeung kitu saperti ayat kuta la yakunu henteu kabuktian ieu si jalma bil amaliku amal bayana yadai anharepun aku muroyan tauria anuria wa khorijan jeung anu kaluar an akmali sirri tina pirang-pirang amasir ila akmali alaniyati kana pirang-pirang amal namrang
fa inna ma'rifata akhihi karena saya kuna nganyahokeun dulurna si jalma bi amalihi kana amanah si jalma kama ripati nafsi eta seperti nyawa si jalma di nafsi kana awak si jalma min gua diparsin tina tekalawan beda. Pokor-kola jeung sugesna dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sajama sataronutupan iman aurata akhi kana kawirang durna man. Sataronutan nutupan ka man sallallahu taala Gusti Allah taala di dunia wal akhirat. Wa fi khabarin akhara jeung adalah sajan pakaan nama alapan pakaan nama ayat tak kaya saya pasti dengan hirupkeun ieu men mau udatan kabudak awewe anu dikubur koropes. Wa qala jeung adaw Kanjeng Nabi alaihi salam iza haddasa di mana-mana nyaritakeun saha ar-rajulu dijelasi di hadisin kana disaritaan. Suma tapata tuluy nyalieu ieu rajul tawa tari hadisin amanatun eta titipan. Pakolan jeung ngadawuh Kanjeng Nabi al majalisu ari pirang-pirang tempat diuk bil amanati eta kalawan mawa titipan. Ila salasa majalisa angin tilu pirang-pirang tempat diuk. Dia makana majalisa nanya. Amun kana salasa nama kedah majlisan. Majlisin kaji tempat yuk yusmaku auli kotor kenti dina ieu majlisin naon damun haramun getihan haram. Majlisin jeung tempat yuk yustalu anu dihitung itu halal atau didirekkan halal di dina ieu majlisin naon parji haram. Majlisin jeung tempat yuk yustalu anu dihitung halal di dina ieu majlisin naon malun harta banda min berikili tina syariat halana ieu mah. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yatajalasu pastina ngabarengan diuk sahal mutajalisani jalma anu ngabarengan diuk dua bil amanati kalawan mawa titipan. Ieu make amanah. Wala yahilu jeung teu halal li ahadi mapikeun salasina mutajalisan naon ayub sia yen ngamasurkeun ieu ahad ala sahibi teh maksudna mah teh madarat naon ayub sia yen ngamasurkeun ieu ahad ala sahibi madarat kawato yahad ngamasurkeun mak kana perkara ya krohu anu mita wa sahibihi wa sakila diucapkeun liba diudah baik kasabana pirang-pirang ahli ada badak aman kaya pa eta kumaha hiduka ari ngariksana anjeun lisiri kana rahasia qala ngucap ba dia udah ba ana ari kuring qabruhu eta pakuburan sirri wa qad kila jeung eta ucapkeun naon suduru lapan suduru ahrori ari pirang-pirang dadak teh ari pirang-pirang hatena pirang-pirang jalma anu merdeka jalma anu merdeka tina jajahan nafsu setan syahwat ari pirang-pirang hatena pirang-pirang merdeka kuburu asori etap pirang-pirang pakuburan pirang-pirang rahasia maksudnya tempat yang berhasil. Wakil capkeun naon inna qalbal ahmaqi saetuna hatena jalma kumprung pipihi etat datang kemna ya ahmaq. Etat datang kemna ya ahmaq. Walisanu akili jeung ari sanajan boga akal, orang pintar. Piqabi etat natana akhir. Ae la yastafi'u tegasna teu kawasa saha al ahmaqu jalma kumprung ipa ama kana nyamarkeun perkara nyumputkeun perkara
nafsi anu asa dina hatena ya Ahmad. Payubdi atuh mergalakeun ieu Ahmad. Kana ieu ma fi nafsi. Min hayatu la yadri tina sekira penyo ya Ahmad ni kana ieu mah. Pamin hadza yajibu muqata'atul hamqa wa tawaqi an suhbatihim. Pamin hadza tatina arah-arah ieu layas tati wa ahmaqu ipa layas tati yajibu wajib naon muqata'atul hamqa menggatkeun ka pirang-pirang jaman kumprung bedo. Wa tawaqi jeung ngariksaan subatin tina ngarejengan ka hamqa kabeh. Bahkan menceberangnya balita an musyadatin tina ningali ka hamqa kabeh. Wa qarqila jeung aya dicapkeun di akhara kajan sejen naon kaepa lapar kaepa kumaha tak kaldu ngariksaan jeung asiro kana rahasia kala ngucap akhor ajhadu inkar kuring al mukhbiro kaja mangadejakeun wa ahlipu jeung sumpah kuring lil mustahbiri kaja anu menta beja menta berita kaja menta beja wa qul tapsaha aqul sejen asturu nutupan kuring hukana siro wasturu jeung nutupan kuring ani kana saestuna kuring asturuhu eta nutupan kuring hukana siro wa baro jeung ngabasakeun anu tina ieu qala akhor Mabar nya basakeun anu tina ieu qala awar sa ibnu mu'taz faqala ba'duna ibnu mu'taz wa mustawdi sirran tabawwa tukat mau pauda tuhu sadri pasoro lau kobro bar jangkung bar tauya lah lagukeun eta manya wa mustawdi ya karena wa in wujida mustawdi wa mustawdi jeung lamun dipanggihan jalma anu nitipkeun ka kuring wa mustawdi jeung lamun dipanggihan jalma nitipkeun ka kuring nitipkeun siron kana rahasia tabawatu tah sawis-sawis kuring katnahu kana nyumput kana siron paoda tuhu tuluy nitipkeun kuring maksudna nyimpen paoda tuhu tuluy nitipkeun kuring kana siron sadari kana hate kuring pasoro tuluy jari sadri lahu pikeun siron obron eta pakuburan wa qala ucap saha ahun sejen waroda jeung maksud akhor aziyadata panambahan alai kaya ibnu mu'taz maksudna makana kau ibnu mu'taz ana kaya ibnu mu'taz wa masirru bi sadri kasawin bi qabrihi bi anni al-maqbur yan tadirun nas wa ma jeung henteu wa ma jeung teu naon asirru rahasia di sadri dina ate kuring kasawin eta saperti jama anu cicing menggon eta saperti jama anu cicing di kubri dina pakuburan sawin liani karena saya sunah kuring aro eta ningali kuring al-makburo kaja mau dikubur yang tabiru ngadan bahwa ia makbur anasro kana digelarkeun tadi bilangkeun kana digelarkeun ti pakuburan
walakinani yen tapi na kuring anasahu eta poho kuring hukana sirru hatta ka'anan sehingga kaya saya tuna kuring bima kana perkara kana anu aya ieu mah minhu tina sirru lam ukit eta tengaliputan kuring eta tengaliputan kuring saat yang waktu khobron kana beja khobaron asalnya khobron kana beja walau jaza lamun menang naon kat musyirik nyumputkeun rahasia walau jaza lamun menang naon kat musyirik nyumputkeun rahasia baeni anu tetep antara kuring wa baena jeung antara si jame kita anu syirik wa aksai lamun menang nyumputkeun rahasia anu aya kana kuring si jame walau jaza kat musyrik lain wa bainah disumputkeun anu syirik tina rahasia tumputkeun deui tina rahasia wal ahsai jeung perkara anu dina hate mati ku abi lantah muanya anjeun asiro kana rahasia warsan jeung ngamasurkeun sahabat duhum sapalina ulama sirron kana rahasia lahu bogana ba'duhum dimasurkeun ilaika dulurna ba'duhum kumakola kuling ucap ba'duhum lau ka akhihi apinda apa anjeun apa tuh pakul ucap akhihi bana situ balik tapoho kuring kuring mah apa wakana jeung kabuktian sahabu Sa'idin as-Sawriyu yaqulu eta ya Abu Sa'id iza aronta di mana-mana ngamaksud anjeun antuwahia kana yang duduluran anjeun rajulan saeja laki fa'albibhu tah kudu ngabendukeun anjeun hu karajulan sok nyieun sabab dikabendueun tah kudu ngabendukeun anjeun karajulan summa dasi tuluy kudu nyamarkeun anjeun alaihi karajulan men kajalme yas'alu ananya ieu men hu karajulan nanyakeun an meka ti anjeun wa an asrorika jeung tina pirang-pirang rahasia anjeun pain qala lamun tapi rajulan khairon kana alus wa katama jeung nyumputkeun ieu rajulan sirroka kana rahasia anjeun pashabhu tang kudu ngarejengan anjeun hu karajulan gitu orang asuh orang jeung di jam sok nyieun teh sabab bendueun masalah tuluy engke sina aya naon anu nyentela kaditu nah nyaritakeun kagorengan urang nyaritakeun rahasia urang teh pain qala khairan wa katama sirroka pasabu sabab aya kararataan nya ari nuker bendu mah nuker keun sok ngabukakeun kagorengan bagus wakila jeung diucapkeun li Abi Yazid ka Abi Yazid naon man lapad man ieu teh la ala sawab man ashabu ieu mah kumaha man ashabu diucapkeun ka Abi Yazid naon man ashabu lapad man ashabu man kasaha ashabu ngarejengan kuring
minan nasi sajama-jama duka sak kok ya nama kolang ada abi Yazid man kajalme man kasaha ashabu ngarejengan kuring minan nasi sajama-jama kolang ada abi Yazid man kajama ya lamu anunya ho ieu man min ka di anjeun ma kana perkara ya lamu anu nya sallallahu Allah sumaya turu tuluy nutupan ieu man alaika kanjen kamaya turuhu saperti nutupan kana itu ma ya lamu Allah ma sallallahu Allah ya tarasia kagorengan wa qala jeung ada sadun nuni la khairata ya kalusan tetep disuhbatiman dina ngarejengan kajame layu ibu anu temikara sepi men ayaroka kana yen ningali ieu men ka kanjen illa maksuman aing kau diriksa pamanjing saja mah absa anu ngamasurkeun ieu men asirokan rapiah inda godobi dinalika bendu paua tari men Allah ilmu eta jamu tata li anna ipau karena setuna nyamar dari siro numput dari siro hindari dari do tabi eta ngamistikeun kana ikhfa naon ati bau pirang-pirang watak as-salimat selamat kulwa sagasa sagana tiba Korkola dia sudah sada usaba luhu kamai latasab ulang ada dengan anjeun man kajama ya tagwajaru anu barobah ieu man alaika ka anjeun inda arba'in dina nalika opat perkara. Inda godobi hiji nalika benduna ieu man. Dua waridahu dina dikaridona man. Wa tom'ihi dina tomat na man. Wa hawahu dina hawa nafsu na man. Balian balik tak pantas naon ayakuna yang kabuktian naon sidukul ukuwati benar nak duluran sabitan eta anu tetap alang silapnya di awali netepan karena beda-bedanya ia pirang-pirang tingkah. Walidalika jeung kana itu yan bagi ayakuna tilkatkeun naon wataro. Wataro jeung ningali anjeun al-karima kajama anu mulia tidak tasoroma di mana-mana pegat naon usluhu nepungan kakarin hidopat kana mapungan naon usluhu nepungan kakarin yuhti tah nyamarkeun nyumputkeun ieu karim al-qobiyah kana perkara anu goreng wayu diru jeung mertelakeun ieu karim al-ihsan jadi al-ihsana kana gawe alus al-hasana al-ihsana kala alus wa tarajeng ningali anjeun al-karim al-laimah ajam witacan ida tukdo di mana-mana disumponen naon usul nepungan kalaim yukti tanya markeun ya laim al-jamila kana perkara anu alus wa yuniru jeung mertelakeun ieu laim al-buhtana kana bohong. Wakola jeung ada usaha al-Abbas wa Abbas ibni ka anak laki Abbas Abdillah sagesa Abdillah. Ini saya tuna kuring aro eta ningali kuring hadar rajula ka ieu lalaki. Yakni maksud Abbas aku kata rajul teh Umar ka tidak Umar anu yukon di muka ngaheulakeun ieu hadar rajul ka kanjeun alal asyahi mandarikeun pirang-pirang jaman kolot papat tah kudu ngariksa anjeun anu dikuring khamsan kalima perkara la tubsianna ulah ngamakurkeun saestuna anjeun la tubsianna ulah ngamakurkeun saestuna anjeun lau karaju hadar rajul sirron karasia wala yang tabanna wala tantabanna jeung ulah ngupas saestuna anjeun inna dekeun hadar rajul hadar kaijam ajro yusri wala tujriyanna jeung ulah ngalakukeun saestuna anjeun apa tina jalankeun
wala tujriana jeung ulah ngalakukeun saestuna anjeun alaika hadar rajul kidban kana bohong wala ta'siyana jeung ulah nyulayaan saestuna anjeun lauka hadar rajul amron kana parentah walayat lu'anna ieu mah nya saesta sareskuta walayat lu'anna jeung ulah ningali saestuna ieu hadar rajul min ka ti anjeun ningali walayat nu anak jeung ulah ningali saestuna yadar jeung mingkat anjeun ala khianatin natepan kana sidra faqala kuring ngadaus sasayu sakdi kullu kalimatin ari sabar-sabar kalimah omongan min hadza khamsi tiraina lima dari teh jadi latu siana lahu sirran dua latan tabana indau ahadan tilu la tujriyana alai kidban opat lata siana alai amron tilu walayat lu'anna min kalayanati khairun etalawi halus min alfin tibatan 1000 kalimah wa min dalika jeung eta pinatina itu hukukul ukhuwah asukutu ari reteh anil mumaroti tina papaduan wal mudafaati jeung silih tolak pikul 5 dina sakur-sakur perkara yata kalamu anu ngomong di ku ieu mak saukan urang anjeun olah ngadaus Ibnu Abbasin la tumari ulah maduan anjeun ahad sapian kanjar bodoh payu ziyaka sama kamilaraan ieu sapi kaka anjeun wala haliman jeung ulah kadana hilim payak lika yakaya teh sabaka benu ieu halim ka anjeun pokon pola jeung itu ngadawa salam man saja ma tarokaulina keun ieu man almiroa kana papaduan wa huwa badari man mubtilun gawe bata kae bata tadi ngalakukeun bata bunia kang dibangun lahu pikeun eman naon baitun imah di robbil jannatina palataran surga paman saja jeung saja ma tarokaulina keun ieu eman almiroa kana papaduan wa huwa badari eman muikun gawe bener ngalakukeun bener bunia kang dibangun lahu pikeun eman naon baitun imah di a'la jannati dina luar surga Haza aibham haza aibham tegasna kudu maham anjeun haza kana ieu qala sallallahu alaihi ma'a anna tarkau sarta saestuna ningalkeun miro mubdilan bareng gawe bata wajibun wajib wa qad jira dia dijadikeun naon tawabun nafli ganjaran sunat dijadikeun a'zama anu lebih gede di anak suku tak karena saya tenar reteh anil hakli tinahas asyadu ala nafsi asyadu etalui banget telui berat ala nafsi karena hati minas sukuti tibatan reteh ala batili karena batang wa nama ajri jeung pasti dari ganjaran ala qadri nasobi eta netepan karena ukuran kapayahan wa asadu asbabi jeung ari pangleuwih banget na pirang-pirang sabab li isarati narihik dipikeun ngobahkeun ngunek-ngunek ini sarupakeun kana cenah pikeun ngobahkeun tengah udangkeun unek-unek usarupakeun kana seuneu baina ihwani andra pirang-pirang dulur al mumaratu eta papaduan wal munafasatu jeung alus-alus lomba teh paina karena satuna mumaroh anu tadamuri eta zatiana silih tukangan silih tukangan hate watakotun jeung silih pegatkeun ta inna takotu karena saestuna silih pegatkeun yakong eta tumiba ieu takotu awalan dina kawitanana bil aroi ku pirang-pirang
pendapat jadi naon teh pamikiran. Summa bil aqwali tuluy ku pirang-pirang ucapan, summa bil abdani tuluy ku pirang-pirang badan. Waqala jeung ngadau kana salam la tadabaru ulah sini tukangan aranjeun kami wala tabagodu jeung ulah sini pikange wa aranjeun kabeh wala tahasadu jeung ulah sini aranjeun kabeh wala taqatu jeung ulah sini pedatkeun aranjeun kabeh ya pedatkeun baraya waqulu jeung kudu bukti aranjeun kabeh ibadah bae pirang-pirang Allah ikhwanan eta pirang-pirang dulu al muslimu ari jama'an Islam akhul muslimi eta dulurna zaman Islam la yaulimuhu temenang ngadolim ieu muslim nu kahiji uka muslim nu kadua wala yuhrimu jeung temenang ngahalangan ieu muslim nu kahiji uka muslim nu kadua wala yukhadzilu tahdil yang temenangahina dan ia muslim nu kahiji uka muslim nu kadua bihasabil mar'i eta nyukupkeun kahiji jalma minasyarri tina kagorengan aya piro ari yang ngahinakeun ieu mar'i akau ka dulurna mar'i al muslima anu Islam wasa dua itikori jeung ari pangleuwih banget ngahinakeun al mumaratu eta papaduan ka inaman karna ketuna jalma roda anu nolak ieu man ala gorika salianti man kalamu kana omana goerisi pakod nasabau ta eta estu mantaskeun ieu man huka goer ila jahli kana bodoh wal hamti jeung tegasna bodoh au ila goplati atawa kana poho wasawi jeung tegasna poho an pahmi syai' tina ngarti kana hiji perkara alamak netepan kana perkara wal syai' alai eta netepan kana ieu man wa kullu dalika jeung ari sakabeh tunasabahu ila jahli amki istiqorun eta ngitung-ngitungina wa igorun jeung manaskeun li sadri kana hate wa ihasun jeung ngarasahkeun ngakersahkeun deh wa ihasun jeung ngarasahkeun wa fi hadisi Abi Umamah sareng hadis Abi Umamah al-Bahri maksudnya qala anu Abi Umamah roja keluar alaina ka urang saya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bari ari urang saya na tamaro eta pakaduan urang saya pamodiba tuluy bener Rasulullah pokona Rasulullah saru kuningakeun aranjeun kami almiroa kana pakaduan likil latih meri karena saeutik ka alusan ieu miro Wadaru jeung kuningakeun aranjeun kami almiroa kana pakaduan fa inna nafau karena setuna kamanfaatan miro qalilun anu saeutik wa inna min miro luiju eta ngobahkeun ngagerakeun eta ngobahkeun ieu miro al adawata kana mumusuhan baina ihwani antara pirang-pirang dulur wa qala jeung dawu sahabat salafi man saja laha anu papaduan ieu men al ihwana ka pirang-pirang dulur wa marohum jeung man saja malaha anu papaduan ieu men terus wa marohum jeung tegasna papaduan ieu manhum ka ihwan kabeh Allah tah saeutik naon muruatu kanjati kana man padahaba jeung leungit naon karomatu kamwaya anak man wa qala jeung adaw Abdullah bin Hasan iya ka kudusieun anjeun wa mumarat rijal sarta maduan ka pirang-pirang laki-laki teh ulama ta innaka karana saestuna anjeun lan takdima lanta dima eta muamangihan anjeun makro halimin kana rekadaya na jamang hilim au mufaja'ata lainin atawa nagetkeuna jang ditatan waqala jeung ada usaba dusalapi ajazun nasi ari pangleuwih apasna jama-jama man eta jama
kosoro anu lalawara ieu man ti talabil ikhwani diraneangan terang-terang dulur. Wa jadu jeung eta leuwih apes min hutibatan man kosoro man ari jama doya anu ngamomorekeun ieu man kajama zoparo anu menangkeun ieu man doya di ka men manu deket zoparo anu menangkeun ieu man doya di ka man deket minhum kisah parina itu ihawan kabeh. Maka kasratu mumarati jeung ari loba papaduan tujibu eta ngamistikeun ieu kasratu mumaroh apa dia kana ngamomorekeun wal qati'ata jeung menggatkeun wa turitu jeung awais ieu kasratu mumaroh al adawata kana musnan. Pokor-kola dia tugasnya dawuh sanasan la tastar ulah meuli anjeun ada wata rajulin kana mumusuhan kahijati bi mawaddati alfi rajulin ku asian ka 1000 laki wala jumlati jeung netepan ka jumlahna pala baisa kasaen majrur eta tetep alamu maroti kana papaduan makomnya badan illa izharu tamyizi angin mertelakeun beda na dibaji dia asli ku tambahna akal teh kapinteran wal fadli jeung kaunggulan wa tiqorul mardudi jeung ari ngahinakeun ka jalma anu ditolak saha alaiya al binari jali eta ku mertelakeun bodona ieu mardud alaih. Waza jeung ari ieu izharu tamyiz yasmulu eta ngurung ihada alat takaburi kana takabur wal itiqori jeung ngahinakeun wal idai jeung ngelaraan wasatmi jeung nyarekan bil hamki ku hamki kumrung wajali jeung bodoh wala makna jeung taya harti eta lieu muadati ikeun mumusuhan illa haza ani ieu izharu tam illa haza ani ieu takabur pakai patah kumaha tudominuhu ngumpulkeun kana ieu takabur naon al-uqwatu dulan wal musofatu jeung jadi pilih-pilih tanya selira-seliran teh wal musofatu jeung pilih-pilih pokok rawah teh ngariwayatkeun sa Ibnu Abbas anu salam kala salam anu kana sayyidina Rasulullah qala tangada Rasulullah la tumari ulah ngaduan anjeun akhoka alur anjeun wala tumaziu jeung ulah guguyon anjeun ka akhoka wala tahidu jeung ulah janji anjeun ka akhoka mau hidan kana dijangdi macarne patah lupu tuluy nyulayaan anjeun kana mau hidan waqol qala ja'tu nabi sallam innakum saytuna aranjeun kabeh la tasauna eta moal ngajemarkeun aranjeun kabeh annasa kajama-jama di amwalikum ku pirang-pirang harta banda aranjeun kabeh walakin liyasakum jeung tetapina kudu ngajemarkeun ka nas kabeh minkum ti aranjeun kabeh naon basu wajin babar wajah kadear budi naon basu wajin dear budi wa husnul jeung alus budi pakarti wal mumaratu jari papaduan mudodatun et malawanan liusni huluki kana alus budi pakarti Wakorin saja itu terpisah asalapu ulama salaf fil hazari dina ngariksa anu mumaroti dina papaduan wal habbi jeung ngagegereh ala mustanati kana siri tulungan tapi ila hadin kana batasan lam yarau as-su'ala aslan lam yarau anu teu ningali ieu salaf kabeh peninggali dan berpendapat salah kami aswala kananya dan asal sama sekali tolong salah kami
Iza kulta di mana ngucap anjeun li akhika laur anjeun kum ngalapan kum kunangtung anjeun. Pakon ngucap akhika ila enak kamana? Para tashabu taulang ngarejeng anjeun ka akhika. Balkonu balik tangga daun salap kabeh. Yang bagi penting naon ayyakuma yang nangtung ya akhika walayas ala jeung teu nanyakeun ya akhika wa alayas ala tentunya kayak akhika. Pakola jeung daun Abu Sulaiman ad-Daraniyu kana kabuktian li eta tetep pikeun kuring sahun dulur dia ngerok di negara ngerok kuring boga dulur di negara ngerok. Pakuntu tuluy bukti kuring haji eta datang kuring hukahun bin nawaidi dina pirang-pirang papayaan kasusahan syadaid tafsiran na pirang-pirang papayaan pakul tuluy ngucap kuring akti kudu mere anjeun ni ka kuring min malika tina harta banda anjeun saean kana di perkara. Pakana tuluy kabuktian iya akun yulki eta ngalungkeun iya akun ilaya sakuring kaya sahu kana kantong na akun. Pa aku tuluy nyokot kuring minhu tina kaya sahu ma kana perkara uridu anu ngamaksud kuring. Pagi tuh tuluy datang kuring ka akun datayom ni poe aku tuluy ngucap kuring. Ahtajuk ni kabutuh kuring ila syai'in kana hiji perkara. Pakonsap akun. Kam turidu kam kana sabaraha. Turidu ngamaksud anjeun. Ya sabaraha kitu. Pakharajat tuluy kaluar. Naon halawatu ikhoihi. Pakhoroja tuluy kaluar naon halawatu ikhoi amisna duduluran ka ahun. Keluar min qabi kenapa kuring. Pakola jeung ucap sareng saja. Iza tolabta di mana-mana menta anjeun atau nyuprima. Menta anjeun min akhika lur anjeun malan kana harta bana pakuncap ieu akhika. Maza tasnau bi maza ari naon perkara tasnau eta migawe anjeun di kana malan pakon taroka jawab dan iza salamta pakon taroka teh suninakeun ieu akhika haqqa ikhoi kana duluran wa'lam jeung kudu nganyaokeun anjeun anna kiwama ukuwati kana saestuna ngadegna duduluran dia muapapoti esa kusiling sarwaan dia kalamin omongan wa fi'li ina pagawean wa syafaqati dan kawalan kala ngadau Sabu Usman al-Hayriyu muapapatu ihwani hari metukan kapirang-pirang dulur sarwaan kadulur hari metukan kapirang-pirang dulur khairun esawi alus minas syafaqati tibatan mikawalas alin ka ikhwan kabeh wa jeung ari ieu al-muradu al-haqqu ada mana al-muradu al-haqqu dimaksud benar kama eta seperti bakal anu ieu Abu Usman